cita-cita teh kudu dikejar. Sanajan aya halangan, ayeuna naon cita-cita aranjeun? Abi hayang jadi guru Bu jiga ibu. Bagus pisan Ani, ayeuna kudu harus rajin belajarnya. Cita-cita mah ayeuna gampang kahontal, lamun usaha. Abdi Bu, abdi hayang jadi nelayan Bu. Abdi resep ke laut. Bapak abdi ge nelayan. Bagus Ujang, jadi nelayan oge penting. Ingat, saha nu boga tekad pasti aya jalana. Ibu tadi guru naros ka Abdi, naon cita-cita Abdi? Abdi naros hayang jadi guru. Alhamdulillah Neng, ibu bangga jadi guru teh alus. Nggih Bu, Abdi badan di sareng Ujang oge anjeunna hoyong jadi nelayan jiga bapana. Ulah adikku ya, naon we cita-cita maraneh? Oke sih. Ujang hayu urang belajar babarengan, urang bisa ngajalanan cita-cita urang. Barat, kami ge hoyong jadi nelayan pintar. Jadi hayang nyawa carana kumaha bisa lewat laut anu leuwih. Ayeuna sing rajin sakolana ngajar di Bapak Abdi bakal ngaruhin kuatnya. Nuhun. Hayu urang mohon ka cita-cita urang di mana wae, kumaha wae carana.